Alhamdulillah gering teu rasanya puasa teh tos anggeus karena teh urang geus asup kana bulan Syawal hate napi lebaran. Dulur nu di mana we ayana sing dipasehan kasehatan babale milik rezeki jeung nu utamana mah di mana we ge cing sehat lah. Aya masalah ditu gampang diteangan. Ieu geus lila kakarek ya nempo sawah di dieu geuningan. Rek geuning deui geus kana rek panen. Asan teh kakarek kamari dipelak. Geuning urang kudu syukur eta. Bari jeung di mana-mana aya bencana ge geuningan. Sing dipasiehan kasabaran duluran urang di mana wae ge nu keur ngalaman bencana alam. Urang nya ngaranna jelema hirup mah kudu loba syukur ka Pangeran. Ieu batur mah pada kamarana meureun lebaran teh meureun nya. Anu parihnik meureun bawa ka Jakarta, bawa ka perkotaan, bawa ka perdesaan gitu nya. Sih emang nage ngaranna lebaran anu ngaranna sataun sakali. Sanes lain istilahna cenah. Kumaha nya ngambur-hambur keuangan kitu nya ngaranna sataun sakali meureun hayang panggih. Jeung dulur sanak famili kaluarga. Intina mah lamun dibere kasehatan mah meureun ka mana wae ge ngeunaheun. Coba lamun cek paribasana. Duit loba, lauk aya. Diberean kurang sehat meureunna da moal ngeunah ieu rasana ge. Tak kurang hirup kudu syukur. Bari jeung alam dunia ayeuna keur kurang baik-baik saja. Urang ningali nyekrol di media sosial geuningan. Tetangga negara urang keur ngalaman bencana alam. Ya mudah-mudahan urang minta ka Pangeran sing dijauhkeun tina mara bahaya, jauhkeun tina bencana alam atau musibah. Jeung dulur-dulur urang nu aya di luar negeri nu keur ngalaman bencana alam sing dipasiehan katabahan, katawakalan, sareng kasalamatan. Nya kumaha da kabeh geus aya takdir ti Allah. Urang anu ukur ngajalani, anu ukur kasabaran, anu ditingkatkeun leuwih hade deui. Ngomong-ngomong, aya si Sandi ka mana nya? Aing teu manggihan kita salat Id ge. Hari biasana mah mainna teh sok aya ulin ka sawah mainna mah, beda jeung batur. Hari ditanya cenah. Aing mah cenah di sawah we cenah era nu ngaranna lebaran yang mere duduluran teu bisa cenah. Duit saeutik aya keur anak pamajikan. Dari cek urang mah kieu da. Hari ngaranna lebaran mah aya we bere. Oh, wae da ulah maksakeun. Da sabab nu dibere teh kaikhlasan, lain soal paksaan. Eta mah mahena mah beda-beda sih jelema prinsipna. Aya nu kitu, aya nu urang mah hirup atuh. Ketika orang mampunya jalani, ketika orang teu sanggupnya enggeus. Kumaha tuh? Jelema mah ngalalakon hirup mah. Teu sagampang-gampang kumaha wae. Sandi mah pan pola pikirna teh kumaha meureun. Padahal mah di mah we kumpul sugan sine dulur baraya hayang ngariung. Hayang ngadahar kue naon gitu kan. Makalaka makat ka sawah. Hari ngadenge mah cenah ka dieu tapi teu panggih ka mana meureun. Udah teh ka tempat-tempat cenah budak. Sugan ka teh ka sawah padahal mah piknik keluar deh. Sugan ku aing tuh kabeh ditu nya sugan di bekaler gitu. Bener-bener si Sani ka mana ieu budak teh? Aing geus nepi ka bekaler ya. Itu eueuh di bedi itu di tonggoheuna eueuh. Dilebakeun eueuh, buah-buah sugan aing kaya mana ulahan kitu ieu trikna. Cet budak teh. Ngaranna aya babaturanna atuh ngaranna. Loba mangkatan wae Balik bener ya budak.